Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah alaina abwaaba ilmika wansyur alaina khuzana ma'rifataka. Alhamdulillah ini ya urang ngerasain ausan kitab Safinatun Najah anu disertai ku penjelasan di tim Pondok Pesantren Miftahul Huda Mangunjaya. Satu acana abdi hoyong ngulang deui anu kamari ditaroskeun ku awawan dina perkara rukun teh ngandung hartos perkara wajib anu narima pegat-pegat atawa henteu salawasna dilakukeun. Pami pertarosan naha ari dina syahadat teu aya rukun, samentawis ari dina salat, dina zakat aya rukun. Tahwaleranana teh kan margi syahadat dina hartos kasaksian urang ka Allah ka Rasul, maka teu narima pegat-pegat. Sehingga teu aya rukun. Namun bakal jantan masalah ketika mengartikan arkanul iman, rukun iman. Lamun rukun dina rukun iman diartikeun sesuai dengan definisi tadi, tangtosna jadi lepat. Margi iman mah jelas teu kenging pegat-pegat, teu narima putus. Ya kudu dilaksanakeun salawasna ringaran iman mah. Anu aya ge iman mah naik turun kan gitu. Makana kemudian mun dina rukun Islam mah rukun teh tiasa dihartoskeun perkara wajib anu narima tawa henteu salawasna dilakukeun, tapi kanggo rukun iman mah definisina kan dipake sebagian. Disebatna dilalah tadomun lamun dina mantik mah dilalatul lafzi alama wafaqahu, dilalah lafaz lamun saujratna yad'una hadilatun mutabiqatun, disebut dilalah mutabiqah wa juz'ihi, tapi lamun sebagian tina harti nah disebut tadomunan, dilalah tadomun. Nah, harita kita berbicara hari secara bahasa mah Ar-Rahman teh ngaleket teuina hate hayang mere hade ka batur. Tah lamun kabeh diartikeun saujratna teu mungkin ka Allah. Makana ngan saukur nu dipake teh hayang mere hade na hungkul, lain ngaleket teh hate dauh mah teu boga hate. Jadi lamun kembali kana pengertian rukun, pamikano kanggo rukun Islam mah hartos definisi rukun teh perkara wajib anu narima pegat-pegat tawa henteu salawasna dilakukeun. Tapi pami kana rukun iman mah urang nyepengna cekap eta teh perkara wajib we hungkul. Teu kudu dilanjutkeun ku narima pegat-pegat, sebab perkara wajib kaitan iman mah teu kenging pegat-pegat, kudu salawasna. Nah, salajengna kedah nama ieu teh kamari ditamatkeunana nyaeta pasal tentang makna kalimat tauhid. Faslun fi makna kalimatit tauhid. Wa makna la ilaha illallah, ari makna la ilaha illallah nyaeta la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Henteu aya deui pangeran anu wajib diibadahan dina buktina jeung dina ayana kajaba Allah. Teras we disebatkeun
ieu teh pokokna sabab ari makna la ilaha illallah teh atawa kalimat thayyibah teh atawa kalimat tauhid teh aya opat henteu saukur la ma'budah hungkul tapi anu kahiji la ilaha illallah la maujuda illallah hartosna henteu aya deui pangeran kajaba Allah anu la ilaha illallah la ma'buda illallah hartosna henteu aya nu wajib diibadahan kajaba Allah anu katilu la ilaha illallah la matluba illallah hartosna henteu aya hak diguguna dina parentahanna angin parentah Allah nu kaopat la ilaha illallah la maksuda illallah hartosna henteu aya anu dimaksud angin ridona Allah nu dimaksud pengertian lama Buddha bihakin fil wujudi ilallah teh eta pokokna margi ngawungkulkeun wujud jadi pangeran angin Allah kakara ngajadi iman ngawungkulkeun aya nu diibadahan angin Allah kakara ngajadi mukmin makanya disebut pokok ya lamun hoyong janten mukmin pokokna naon yang ngajantenkeun mung Allah hungkul anu diibadahan ngawungkulkeun ayana nu ditaati angin Allah teh eta muslim sajati teras ngawungkulkeun ayana nu disejana karidoan Allah teh eta ihsanna tah itu tambihan salosna kanu kamari alhamdulillahirabbil Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafazna farudduhu alaina inda hajatina ilaih innaka ala ma tasha'u qadir wa anta hasbuna wa ni'mal wakil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.